Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna dina waktos ieu urang teraskeun deui hanca kajian ilmu fikih manawi tiasa sareng aya taufik ti Gusti Allah, ti Gusti Nu Maha Suci. Alhamdulillah. Urang lajengkeun deui hanca kajian ilmu fikih manawi aya manfaatna kangge sadayana oge bilih aya lepatna. Pamugi kersa ngalareskeun sabada ta'ammul. Orang ngawitan nganggo lugoh Jawa oge anu mariogekeun lugoh Sunda sakantenan tiasa sabari disurahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki ku pasal sawiji. Arkanul imani utawi piro-piro rukun iman sitatun iku 6. Faslun ay fi bayani jami ma wajaba bihil iman wal barohin ad-dalati ala haqiqatil iman. Tegasna mah dina ieu pasal menjelaskan sakabeh perkara nu wajib ngimankeun percaya jeung ngajelaskeun dalil-dalil nu nuduhkeun kana hakikat iman. Arkanul iman sitatun ari rukun-rukun iman sadayana sitatun aya genep. Artinya aya genep. Faidofatul arkan min idofatil muta'allaq bi fatilam ilal muta'alliq bi kasriha ay jami mawajib bil iman bihi. Tegasna mah idofat lafad arkan kana lafad iman eta teh min idofatil muta'allaq ngaidofatkeun perkara anu dicantelan ilal muta'alliq kana nu nyantel kana nu ngait bi kasriha muta'alliq teh ay jami ma wajib bil iman bihi wal barahini dalati ala haqiqatil iman. Tegasna nama ieu pasal ngajelaskeun sakabeh perkara nu wajib dipercaya diimankeun jeung ngajelaskeun dalilna nuduhkeun kana hakikat iman eta jumlahna ya genep. Naon sababna? Sabab iman li'annal iman alladzi huwa tasdiqul qalbi yata'allaqu bimanan yatamassaku bidzalika. Karena sanyana iman nyaeta anu iman teh atas dikul qalbi anu ngabenerkeun bangsa hate, mastikeun dina hate anu cumantel kana makna anu yatamassaku bidzalika anu ayeuna berpegangan teguh hate bidzalika kana Pal imanu lugotan mutlaqut tasdik sawon kana bima jabin nabiyyu aw bi ghairihi. Ari iman ta'rifna menurut logoh mah mutlaqut tasdik kadar-kadar ngabenerkeun. Sawon kana bima jaa bin nabiyyu aw bi ghairihi sarua wae arek ayeuna ngajela naon tasdikna teh ngabenerkeun kana ajaran dibawa ku Kangjeng Nabi atawa liana eta disebut iman keneh cek logoh ngan cek babasaan. Wasaran cek istilah sarama at-tasdiq bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ngabenerkeun mastikeun kana sakabeh ajaran anu dibawa jeung hukum-hukum anu diajarkeun ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bima ulima minad dini bidarurah tina perkara atau ajaran anu maklum ay al maklum minad din anu maklum tina agama bidarurah kalawan wajib cek akal. Bidarurah teh ay wajiban aklian la mutlaqon teu mutlak itu anu sakur-sakur ajaran Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anu kaharti ku akal eta bidarurah eta dipastikeun non di imani dipercaya ku hate itu adalah ngaranna tasdik ngaranna ayeuna iman teh ceuk istilah sara. Naon kitu ari mana tasdik wa mana tasdik wa hadisun nafsi at-tabi lil jazmi. At-tabi'un lil jazminya mana tasdik teh nyaeta hadisun nafsi cacaritana hate anu ayeuna nuturkeun cacaritana hate lil jazmi kana masti dina hate sawan kana jazmu an dalilin sarua wae masti keuna mah arek tina dalil itu anu disebut ma'rifat au an taklidin atawa tina taklid masti keuna hate percayana hate teh tina sabab taklid eta sami bae tasdik keneh gitu. Kumaha contohna cacaritana berbicara na hate urang tentang tasdik teh
Nyata antakula ngucap anjeun tilkan nafsu ngucap eta si nafsu hate teh al qalbi tegas nama hate raditu bima jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam kaula ridho kana ajaran anu diajarkeun ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tasdik teh. Arkanul imani sittatun rukuna iman teh aya genep antu mina billahi kahiji yen tang imankeun sira billahi ing Gusti Allah cenah percaya teh atas ditasdikul qalbi billahi mastikeun aya al jazmu teh hadisun nafsi atabilil jazmi nu disebut tasdik dia jadi tasdikul qalbi billahi mastikeunna hate billahi ka Gusti Allah yen Gusti Allah ieu teh hiji-hijina zat anu kasipatan ku sifat wujud kidam bako sejumlahna sifat anu 20 itu gitu ieu dina sarah aya hiji penjelasan gurratun maratibul iman satun ay martabat iman satun ay 5 jadi tingkatan iman ay 5 awaluha nu kahijina iman taklid wa huwa al jazmu bi qaulil ghair memastikan di dalam hati bi qaulil ghair kana ucapan orang lain min ghairi ayyarifa dalilan tanpa mengetahui kana dalil wa huwa iman kiat wa huwa ari mastikeunana eta jalma kana ucapan batur yasihu eta sah itu imanu iman jalma anu ayeuna mastikeun kalawan ucapan batur ma'al isyan sah imanana mah tapi dosa namun sababna bitarki nadro ail istidlal sabab manehna ningalkeun kana dalil ningalkeun istidlal teu apal kana dalil teu neangan dalil gitu ing kana qadiran ala dalil kitu ge lamun manehna mampu bisa neangan dalil gitu. Seperti ayat tanyakeun aya kiai, aya ulama tapi teu daek nanyakeun masalah dalil tentang ayeuna tentang iman, dalil tentang sifat-sifatna Allah. Eta tingkatan iman nu kahiji. Iman sah tapi boga dosa tina sabab ningal istidlal. Saniha imanu ilmin wa huwa ma'rifatul aqaid bi adillatiha. Tingkatan iman kedua imanu ilmin iman ilmu iman anu menggunakan dasar pengetahuan wa huwa ma'rifatul aqaid bi adillatiha iman ieu teh nyaeta ma'rifat aqaid mengetahui kana setiap akidah ya, anu aina jumlahna 50 bi adillatiha beserta dalil-dalilna apal ngarti kana dalil-dalilna wa hada min ilmil yakin ya ilmu teh ya iman teh min ilmil yakin nyata sebagian tina iman ilmul yakin jadi timbul keyakinan tina sabab ilmu seperti yakin kana wujudna Allah sabab apal kana dalilna wujud Allah teh nyata wujuduha di ilmu timbul keyakinan Allah wujud tina sabab aya dalil disebut iman ilmul yakin ngan wakilal kismain sahibuhuma mahjubun andatillahi ta'ala duanana ieu bagian teh duanana ieu iman nu kahiji sareng nu kadua iman tadi teh nyaeta iman taklid sareng iman ilmul yakin mahjubun andatillahi ta'ala ieu terhalang tina wusul ka zatna Allah taala sabab anu kahiji mah komo iman berdasarkeun ayeuna pendapat batur ilu-iluan tuturut batur nu kadua mah apal kana dalilna yakin Allah kana sifat-sifatna Allah kana akidah anu 50 gitu ngan cuma sebatas pengetahuan can bisa tembus wusul kadatna Gusti Allah salisuha imanu ayan wa huwa marifatullah bi muraqabatil qalbi nu katiluna mah iman ayan nyaeta ma'rifatullah ma'rifat ka Allah non ma'rifat teh wawu mengenal Allah bi muraqabatil qalbi ku sabab dekeutna hate gitu pala yagi burabu an khatirihi teu pernah
goib teu pernah leungit pangeranana an khotirihi tina kereteg hatena torpatainin sakecep-kecep acan. Jadi selalu dina hatena ya Allah 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 jeung Allah wae setiap kahirupanna teh. Bal haibatu daiman bahkan hebahna eta jalma anu iman ainul yakin teh nya eta da iman fi qalbi salawasna dina hatena kana yarahu sakaya-kaya ta jalma teh ningali ka Gusti Allah wa huwa ta ieu iman ainul ya iman ayan teh maqamul muraqabah makom anu geus deukeut jeung Allah jeung dingaranan ainul yakin nu kieu iman ainul yakin. Rabiuha nu kaopatna iman teh imanu haqqin iman hak wa huwa iman hak mah ru'yatullahi ta'ala biqalbihi ningali ka Gusti Allah ta'ala biqalbihi ku hatena wa huwa mana qalim al arif yara rabbahu fi kulli syai'in tuhnya. Iman hak mah selalu manehna ningali ka Gusti Allah ku hatena ku paningali hatena nyata makna ucapan ulama al arif billah teh anu mengenal Allah ningali ka Gusti Allah fi kulli syai'in setiap segala sesuatu teh ningali sesuatu teh beras ningali ka Gusti Allah ningali gunung ningali lautan beras kanu nyiptakeunana beras ka Gusti Allah. Tah ieu maqam ieu derajat teh maqamul musyahadah anu selalu bersaksi ketika ningali ciptana Allah ningali ka Gusti Allah dingaranan iman hakul yakin. Itu wasahibuhu mahjubun anil hawadis anu boga iman tingkatan nu kaopat ieu mahjubun terhalang minal hawadis ti makhluk. Jadi sabalikna tina iman ilmu yakin jeung iman taklidnya. Iman ayeuna hakul yakin mah mahjubun kahalang ti makhluk. Jadi teu aya makhluk teu katingali nu aya Gusti Allah, nu katingali teh Gusti Allah nu nyiptakeunana. Tingkatan tertinggi nu kalimana iman hakikat wa huwal pana'u billah iman hakikat mah nyata pana ka Gusti Allah wasakaru bihubbihi weureu itu mabok ku cinta ka Gusti Allah pala yashhadu ta manehna teu bisa nyaksian illa iyahu angin ka Gusti Allah teu aya we nu katingali di makhluk teh angin nu katingali teh datna Gusti Allah tapi katingali ku paningali batin hatena teh kaman goroko pi bahrin walam yarallahu sahilan seperti jalma nu titeulem di laut teu aya nu katingali ku manehna angin ayeuna sahilan nu bakal nyalametkeun hiji-hijina gitu di alam dunia jalma nu boga iman hakikat ieu nyaeta teu aya nu katingali ku manehna makhluk mah angin anu bakal nyalametkeun hiji-hijina nyaeta dat Gusti Allah. Wal wajib wa nasasi adul kismain al awalain nu wajib ka urang mah salah sahiji tina bagian dua iman taklid atawa iman ilmul yakin. Wa amma salah satu lahir Paulumur robbaniyah yahusu biha mayyasa min ibadihi etamah nutilu bagian deui mah nyaeta angin Allah kusaha ka Allah dibikeun eta tingkatan iman mayyasa min ibadika hambana nyaeta para nabi, para wali, para ulama, para syuhada eta mah iman ayeuna nutilu deui mah. Ahaduha nu kahijina rukun iman teh antu mina billahi ngimankeun ka Gusti Allah. Bi anta takida surahna iman ka Allah teh bi anta takida nekadkeun anjeun ala tafsil kana merinci annallaha maujudun qadimun bakin mukhalifun lil hawadis mustagnin an kulli syai'in wahidin qadirin. Antu mina billahi bianta takida nekadkeun anjeun kalawan secara merinci yen sanyana Allah teh maujud. Allah teh maujud aya qadimun tur ayeuna ti payun teu aya akhirna bakin anu kekal mukhalifun lil hawadis anu nyulayan ka makhlukna mustagnin an kulli syai'in teu butuh tina setiap segala sesuatu perkara.
wahidun qadirun tur ayeuna hiji dina datna qadirun muridun alimun samiun basirun takalimun. Eta sifat-sifat Allah nu 20 teh eta percaya. Wa alal ijmal secara keseluruhan mun eta ditafsil Allah sifatna wajibna 20 nu mustahilna 20 eta ditafsil beserta dalil. Ieu naon secara ijmali mah annallaha kamalatun la tatanahi yen sanyana Allah kasifatan kumang pirang-pirang sifat kasampurna nu teu aya tungtungna. Aya tanya hiji ngimankeun ka Gusti Allah yen Allah ngagaduhan sifat anu wajib ceuk akal anu 20 teh anu mustahilna 20. Yen deui ayeuna percaya ka Gusti Allah yen Allah teh ngagaduhan sifat kasampurnaan nu teu aya tungtungna moal aya kurangna saeutik-eutik acan itu adalah iman. Salanjengna faidatun dina sarah. Man taraka arba kalimatin kamula imanu sajalma anu ningalkeun kana pirang-pirang kalimat ieu. Kamula imanu mangka sampurna imanna mana iji aina wa kaifa wa mata wa kam. Pain qala laka qailun aina Allah fajawabuhu laisa fi makanin wala yamuru alaihi zamanun. Lamun ditanya anjeun ku jalma nu nanya, cek nu nanya aina Allah di mana Allah? Fajawabuhu maka jawabna laisa fi makanin. Allah teu aya dina hiji tempat. Artina Allah teu butuh kana tempat. Jadi Allah mah teu aya di mana-mana. Di mana teu aya teh di mana-mana, di aras, di langit, di planet lain selain bumi teu aya. Gusti Allah mah teu butuh kana tempat. Itu sabab Allah mah wajib teh kasifatan ku sifat mukhalafah lil hawadis nyulayan ka makhlukna. Mun makhluk butuh kana tempat, Allah mah beda jeung makhlukna, berarti Allah mah teu butuh kana tempat. Kumaha cenah geuning lamun aya nu bertanya ka urang di mana Allah heg aya ustad anu ngajawab ngadalilan ku ayat Quran cek Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dina surat Thaha. Eta lamun pek aina dibongkar dina lapad Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Lapad Ar-Rahman teh manana Gusti Allah 'alal arsy cek maranehanana 'alal arsy teh di luhureun aras istawa cenah bersemayam. Bersemayam teh seperti raja duduk di atas singgasanana. Seperti sebuah kerajaan aras teh. Heg Allah berada di atas kursina bersemayam. Mun kitu cek pandangan akal siga sarupa Gusti Allah jeung raja jeung makhluk. Maka akal moal kahartieun lamun pangeran sarupa jeung makhlukna bersemayam di atas aras. Maka ulama balagoh mengahartikeun kana Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa eta 'alal arsy istawana teh bimana istaula ya. Di atas aras teh istaula membawahi atau menguasai aras. Jadi Allah berada di atas aras segala-galanya. Lain Allah berada di atas aras bersemayam, tapi Allah di atas aras segala-galanya. Nu paling besar makhluk Allah teh nyaeta aras. Allah mah lebih besar daripada aras. Itu lebih besar, lebih itunya daripada aras. Terus di walayamuru alaihi zamanun teu moal ngaliwat. Ka Gusti Allah zaman Allah mah teu kawadahan ku tempat, teu kawadahan ku waktu. Sabab Allah nu nyieun tempat jeung waktu. Lamun urang maka kurung ku zaman, kakurung ku poe, kakurung ku minggu, kakurung ku bulan jeung kakurung ku taun. Allah mah teu. Wa in qala laka kaifa Allah, lamun ditanya anjeun kaifa Allah, kumaha Allah teh? Bentukna datna Gusti Allah teh pakul jawab anjeun laisa kamislihi syai'un. Allah teu aya nu sarupa ka Gusti Allah mah hiji-hiji acan, teu aya nu mirip ka Gusti Allah mah hiji acan. Gitu. Wa in qala laka mata Allah, di mana ditanya anjeun mata Allah, kapan Allah wujud? Jeung kapan Allah maut? Misal mata Allah faqullahu awil bilabtidain wa akhirin bilantiahin. Maka jawab ku anjeun
yen Allah ma illa ibtida'in teu aya mimitina wa akhirin teu aya akhirna bilantiha jeung teu aya tungtungna. Itu Allah. Wa in qala laka qailun kam Allah kamillah faqullahu wahidun la min kilatikul hullahan. Mun ditanya anjeun kam sabaraha hiji datna Allah teh faqullahu Allah ma wahidun. Yen Allah mah hiji-hijina cek Allah na Quran teh kul huwallahu ahad. Kakang jeung Rasul kul ucapkeun ku anjeun Muhammad wa Allah teh nyaeta ahad. Allah teh nyaeta ahad nu hiji-hijina teu aya dua teu aya tiluna. Itu lamun pangeran aya dua bakal ruksak ieu alam dunya kusabab aya dua aturan dua hukum anu berbeda. Lau kana fi maliyatun illallah la fasadata. Tuh. Lamun segaina di bumi jeung di langit aya dua pangeran la fasadata maka hancur ya alam dunia kusabab aya dua peraturan anu berbeda, dua kahayang, dua irodah anu berbeda, dua kudroh anu berbeda. Sedangkan dina pada buktina ieu alam dunia tetap aman, bumi ngan hiji, langit ngan hiji. Terus deui aras ngan hiji, kursi hiji, teu aya dua, teu aya tiluna. Gitu. Makhluk ge manusia ngan aya sarupa. Itu bentukna eta sadayana nu nyiptakeunna Gusti Allah, buktina aman-aman wae teu aya perang antara dua kekuasaan. Wasaniha antumina bimalaikatihi nu kadua rukun iman teh. Percaya ka malaikatna Allah bianta takidan nekadkeun anjeun annahum sanya malaikat ajsamun nuroniyatun jisim anu bangsa cahaya latifatun anu lembut makhluk halus laisu dukuron kabehana malaikat lain lalaki wala inasan malaikat lain awewe teu aya malaikat lalakina teu aya malaikat awewena wala hunasa lain ayeuna banci deui sabab lain awewe lain lalaki cenah banci lain. La balahu malaikat tebogan bapa wa tebogan indung sadiqun api mah baru bihi anillahi taala tuluy bener kabeh dina ucapanana anu ngabejakeun yen naon ahbaru bihi ngabejakeun tentang khabar ti Gusti Allah moal anu ngabohongkeun tuluy dilayakuluna wala yasrabuna wala tanakahuna teu pernah barang dahar malaikat tara nginum wala tanakahuna tara nikah wala tara tengalahirkeun wala namun tara sare wala tuktabu amaluhum lianahum alkutab tadi tuliskeun deui amalna lianahum alkutab sabab malaikat mah tukang nuliskeun wala yuhasabuna lianahum alhusab tara dihisab di malaikat mah sabab maranehana tukang ngahisab wala tuzanu amaluhum jeung moal ditimbang amalna malaikat sabab malaikat malah sayi'ata lahum teu bogaan kagorengan wa yusaruna mal jin dikumpulkeun ke sarta jin wal insi jeung manusia yasfauna fi usati bani adam bakal nyapaatan ke di poe kiamat ka bani Adam wa yarahum al mu'minuna fil jannah jeung bakal ningali mukmin kabeh ka malaikat fil jannah ningali malaikat ka orang-orang mukmin di surga wa yadkhulunal jannah bakal asup surga malaikat wa yatanawaluna nikmat bima bakal menang kanikmatan ti Allah bima syaallah dikarepeun ku Allah lakin qala Ahmad Suhaimi tetapi cek Ahmad Suhaimi wajan mujahid ma yaqtada annahum la yakuluna fi ma yasruna wa annahum yakununa kama kanu fid dunya malaikat tara berang dahar tara nginum tara nikah eta malaikat yakununa kama kanu fid dunya kayaanana teh saperti kaayaan manehna waktu keur di alam dunya malaikat nu tukang cicing di dunia tugasna di dunia mah kitu engke di surga ge itu wayaputu nabi nafatil ula ilah malatansi mautna irah malaikat kutiupan kahiji malaikat Israfil kecuali malaikat nu nanggeuy aras jeung malaikat ru'usal arba'ah fa innahum yamutuna nyaeta nu pantea Jibril Mikail Israfil jeung Ajrail eta mah moal ka dicabutnya fa innahum yamutuna ba'daha eta malaikat eta mah dimautkeun sabada tiupan itu ulah palayamutu ahadun minhum itu
maka moal maot hiji jacan minhum ti eta malaikat nu kabeh teh ngopat teh payajibul iman bianahum baliguna fil kasrati illa hadan la ya'lamuhu illallah. Wajib iman percaya yen malaikat kabeh baliguna pada nepi kabeh fil kasrati dina kana had seueurna illa hadin itunya kana batas anu teu bisa uninga kecuali Gusti Allah. Wajib percaya yen malaikat teh loba seueur malaikat teh itu cenah wasali suha anu katiluna antu mina bi kutubihi ngimankeun kana pirang-pirang kitabna Allah. Maknal iman bil kitabi ari makna iman bil kitabi kana kitab Allah teh nyaeta at-tasdiq. Tasdiq teh tadi teh al jazmu disebut tasdiq teh nyaeta disunafsi atabi lil jazmi. Jadi nyaritana hate anu dituturkeun ku jazmi teh mastikeun ngayakinkeun dina hate. Jadi maksud mana iman kana kitabna Allah teh atasdik bi annaha kalamullah al munazzalu ala rasulihi alaihi wassalatu wassalam. Ngabenerkeun ku hate ngayakinkeun ngucapkeun ku lisan jeung ngabenerkeun ku hate yen sanyana kutub kitab-kitabna Allah anu jumlahna 4 ya Taurat, Injil, Jabur jeung Quran eta teh kalamullah al-munazzal anu diturunkeun ala rasulihi alaihi wassalatu wassalam ka pirang-pirang utusan Allah alaihi wassalatu wassalam. Eta rukun iman anu katilu. Wa rabiuha antumina birusulihi rukun iman nu kaopat teh antumina birusulihi percaya jeung ngayakinkeun birusulihi kana utusan pirang-pirang utusanna Allah. Kana rasulna Allah di dieu aya kecapna, kecap rasul. Wahum ari rasul teh nyata afdalu ibadillahi ta'ala pang utama-utamana hamba Allah ta'ala. Wa kullam faddalna alal alamin saban-saban rasul teh faddalna kami ngunggulkeun kata para rasul alal alamina ngelehkeun ka sakabehna alam. Itu nu utama hamba Allah teh para rasul. Yen ari ayeuna urang iman ka rasul teh nyaeta bi anta kida annallaha ta'ala arsala lil khalqi rusulan rijalan. Yen Allah ngayakinkeun yen sanyana Allah arsala ngutus ka makhluk, ngutus ka jin jeung manusia rusulan ka utusan rijalan bari eta teh lalaki. Jadi setiap utusan teu aya anu jenisna ti golongan istri. Anu la yu'lamu adaduhum illallah anu teu bisa diketahui adaduhum jumlahna para rasul illallah kecuali Gusti Allah. Itu. Wa abdaluhum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nu pang abdalna ti golongan rasul teh nyaeta sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sadayana min nasli Adam turunan ti Nabi Adam alaihi salam. Jeung nekadkeun dewa annahum sadiquna fi jami aqwalihim nekadkeun ieu teh sadiquna para rasul teh bener sadayana fi jami aqwalihim dina sakabeh pirang-pirang ucapanna fi da'war risalah dina ngaku utusan pangkat utusanana. Wa fi ma balagu anillahi ta'ala disampaikeun ti Gusti Allah eta bener sadayana. Wa fil kalamil urfi jeung ucapan anu adat bangsa adat. Seperti Rasul berkata akal tu syarab tu wa nauma sumuna para rasul masumuna diraksa minal wuqufi muharramin aw makruhin dina tiba dina ngalakonan perkara ham diraksa rasul matina dosa au makruh atau nu dimakruhkeun kitu cenah eta rukun iman nu kaopat. Wa bil yaumil akhir nu kalimana antumina bil yaumil akhir iman
kana poe akhir bi anta sodako biwujudihi ngabenerkeun kana wujudna hari akhir hari kiamat ya. Itu wa bijami mastamala alaihi kal hasri jeung kana sakabe perkara nu ngawangku kana hari akhir kana poe kiamatnya itu seperti kal hasri. Di arah mahsyar jalma bakal dihudangkeun ti pakuburanna sing pelentung siga ayeuna. Siga siki kacang anu karak jadi melentung harirup di jelema di alam mahsyar ieu pelataran nu kacida datar jeung legana sakabeh manusia diudangkeun deui dinya wal hisab alam hisaban amal wal jaja alam pembalasan amal wal jannah surga wan nar neraka sumya bidali kali annahu la laila ba'dahu kunaon pangna dingaranan eta hari akhir sabab teu aya peuting badahu sabadana eta poe. Sabadana eta poe teu aya poe, teu aya peuting. Wala nahar jeung teu aya beurang. Pangna disebut ayeuna yaum jeung lail teh karena aya istilah beurang peuting aya caang jeung aya poe. Tah kemah teu aya beurang teu aya peuting, matak eta disebut hari akhir. Hari terakhir nu kaituna moal aya peuting moal aya beurang deui. Gitu. Nah, jadi eta wabil yaumil akhiri nu kagenepna wabil qadari nu kagenepna tumina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman kagenep teh ngimankeun percaya tasdik kul qalbi ngabenerkeun ku hate ngucapkeun ku lisan kana naon bil qadari kana qadar ai qadar teh nyaeta kepastian ti Gusti Allah tentang ayeuna nasib alusna hiji jalma jeung nasib gorengna jalma sadayana khair jeung syarrin minallahi ta'ala bagus jeung goreng ti Allah ta'ala. Itu kergolongan ahli sunnah wal jamaah nekadkeun alus jeung goreng ti Allah ngan palebah alus kudu dirasa ti Gusti Allah palebah goreng kudu dirasakeun tina sabab kabodohan diri urang sorangan. Qala al-Busiri cik Imam Busiri wa manal iman bihi mana iman kana qadar jeung qadar teh anta taqidan nekadkeun anjeun annallaha ta'ala sanyana Gusti Allah ta'ala qaddarul khaira wa syarra qabla khalqil khalqi. Allah mastikeun nakdirkeun kalusan jeung kagorengan samemeh nyiptakeun makhluk. Jeung wa anna jami'al kainat bi qadri ta'ala wa qadarihi sanyana sakabeh kainat makhluk anu aya eta samata-mata di ku sabab qada ku sabab kepastian Allah wa qadarihi jeung qadarna Allah. Wa huwa Allah teh muridun lah ngarsakeun Allah kana ngayakeun kainat teh. Wa yakfi tiqadun jazimun bidalika min ghairi nasbi burhanin. Cukup cenah keur ayeuna urang nekadkeun anu mas pasti kana qada jeung qadar tanpa ayeuna ngadegkeun dalil. Itu. Nah, salajengna waqala Sayyid Abdullah al-Marghani wal iman bil qadari ari iman kana qadar teh wa tasdik nyata ngabenerkeun teh dina hate bi annama kana wa ma yakunu bi taqdiri may yaqulu li syai'in kun fayakun. Yen sanyana perkara kana nu geus terjadi wa ma jeung perkara yakunu nu bakal terjadi bi taqdiri may yaqulu li syai'in kun fayakun eta ditakdirkeun ku zat anu ngucap kana je perkara kun fayakun khairon au syarron naf'an au darron. Itu hulwan au murron. Eta sadayana perkara nu telah terjadi jeung nu bakal terjadi ditakdirkeun ku Gusti Allah dat nu ngucap ucapanana kun fayakun kun kudu jadi anjeun fayakun mangka jadi terjadi nu bakal terjadi khairon rek bagusna au saron atau gorengna naf'an manfaatna doron madorotna hulwan manisna au muron atau pahit bakal terjadi ditakdirkeun ku Gusti Allah. Saur kangjeng Nabi mana hadisna kullu syai'in bi qada'in wa qadarin hatal ajzu wal kaisu.
Setiap segala sesuatu eta dipastikan ku Gusti Allah, ku kodo jeung qadarna Allah, maka urang wajib percaya iman kana kodo jeung qadar alus jeung goreng eta dikersakeun ku Gusti Allah. Ngan palebah goreng mah kudu disandarkeun dirasa tina sabab kabodohan jeung kataledoran urang gitu, sabab ayeuna kalemahan diri urang eta. Ya patekadan ahlu sunnah wal jamaah iman kana qada jeung qadar bagus jeung goreng ti Gusti Allah. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.